mana kemana we kita ke kolor ukatiri saya mana batur balik tarawih memang pongok juga cawat. Gimana saya mau pakai kolor atau baju tidur? Gimana saya? Siapa itu cawak? Cawak itu kopi. Itu mah luwak, ai maning, kompara, ieu mah orang kok. Ari engkau itu kongguan yang capnya gambar sekeluarga. Bukan kongguan kok. Iya mah maksud engkau teh menyebut manggil ka mane ai nyebut na engkau lain kanu gue sia makan barang akan we opieun. Wajar, engkau juga kan manusia, perlu makan. Urang mah dan teu ngabahas makanan. Urang mah saukur tadi teh nyebut engkau, mane makan barang dahar. Kelengkongguan gelok anjing. Kongguan alieur aing mah dah. Hah, kamu dari mana udah terawih ya? Kan saya mau udah murah. Ya geus tarawih atuh di kos maneh batur balik tarawih sama bubuligir gan naik futsal. Aku gak bawa sal, cuma pakai kolor. Ngomong sal, aing mah futsal olahraga. Kamu ini jahat. Siapa yang mau hajat? Nggak ada yang mau hajat. Bukan hajat, jahat. Ah, kamu meradaya liuran. Pukul maneh nu aya liuran mah ka aing lieur ngobrol jeung maneh. Senal aing Ih, si Obleng kunaon engkel. Bleng. Tadi bleng engkel gitu kunaon maneh? naon emang atuh. Ih, senal tuh dipake ka balik sini. Oh, dibawa aja ke teh. Bisa leungit. Kita yang balik tarawih urang kan di masjid mewah nya urang mah tarawihna lewatinya aya si Cina. Terus kasus naon aja si Cina? Apa sorangan si Cina mah ngomong naning. Mana mancing teh bareng jeung urang teh kasus wae euy. Urang hiji jeung maneh ge angger kasus Mang Badim kamari anyar deui wae. Terus mang entus can beres-beres si saduli bobodo. Emang tarawih di mana eta? Aing di Masjid Kulon aing mah. Oh, di Kulon. Di Kulon mah ini hungkul gadisan. Cuk saha? Lolora teuing ngomong teh maneh. Cek urang, pan urang geus pernah di ditu terus urang ka masjid anu mewah itu mah gadis hungkul. Bener eta teh. Serius? Bisa manggil atuh urang. Kamu. Sia mah ka aing teh. Ngatuh ke anu gebetan urang ditikung ku maneh. Heuh, bae setik ewang. Saya tik ewang dan naon STP satu untuk semua. Heeh. Rajis cobaan maneh mah sungutna budu. Bleng urang ngopi yuk di mah urang. Oh, maneh mah halus deuna teh bager urang. Aing mah pan bager wae. Itu beng ya tuh capek kayak mana jauh kene situ di RW 8 Mana tuh? geus di mah urang ngopina tuh di mah maneh mah Ciherang deui teu lain ngompol aya saemer meureun. Oh, di mana mah diberi cinte aing ngoream laki-aki. Ya Allah ya Rabbi cing teh mah aya hasia. Oh, kana ngompol koneng anjing. Geus aku ngomong kalau kurang sing ngadengin sia. Benernya. Lain bener-benernya geus di mah urang sok. Ayo bae cinte oge aing mah lah. Ayo Ngopi. Breng lu anu di dieu breng Ning di pipir we yuk. di pipir mana Itu di pipir tukang sia teh. atuh sama ngomongna pipir atuh jiga zaman dahulu kan. Ari maneh mah anjing terang ngerti wae. Ayo pipir lah. Di tukang. Bos kemana dinya bos? Lur. Iya mau pakai budak pan ngaji dari dia ya. Jauh-jauh aing mah di ditu ngaruan di dieu. Nyata ngarah bener deket imam atau balik budak teh. Sekalian tim jauh teh na berangkat tasikeun ku aing teh. Lah ayeuna mah geus. Lain ka mana dinya? Ka si Obleng euy, urang si Obleng aya perlu kan aya masalah jeung si Obleng antar bos lah. Kela ya perlu naon ka si Obleng. Teuing pokona mah kere ngobrol jeung si Obleng kela ngobrolna urang teu pugu ari Lain mending di dieu ngobrol langsung aya perlu naon soalnya ieu rada beda ieu. Engke ya di ditu urang mending di ditu lah di mana lah. Oh gitu wae. Ayo. Ngarah pugu. Mau nungguan budak bae lah budak mangke deui ayo. Ayo. Bisa nanaon. Yeuh cairanna. Oh, cinta mah bea. Sia mah angger anjing mah teh eutik teu cairan cinte. Maneh yang lo bawa anjing nih. Itu geura sia mah Kumaha? ada ngopi di ditu maneh anjing. Bae aing bari sakit. Sila kita mandi. Kita mandi. Cuma kain Tabar. 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 Warga.
Kurang bisa ditikal. Ah, batang ini aing ngomong. Kita balik kalau ya. Yo. Ah, anjing parah. Bleng buka bleng kamu bleng. Kamu saya memang orang leha. Iya tuh. Kamu sih itu keketok mana? Sih antep lah juri. Iya, sih naik juri. Wah itu karunya antep lah. Juri buka kurang dari 5 orang ieu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebat. Ay mana main karbot tuh ima orang ima sih itu keketok kamu bleng. Wah tahu saja itu mah topi we. Bos. Ayo. Ayo. Aduh kadieu sok. Ini main assalamualaikum wae. Si itu si mobil biru. Sok tang saya si oblengna naon? Lain urang teh bos kamari teh. Cek si entus dititah neangan ka alun-alun. Papangi jeung si ieu teh. Terus Ari lompat di ka si entus jelema ieu bos. nya masalahna naon nanya teh. Teuing da jeung si entus teh lah seribut kitu. Nita si entus ka urang Oh bos. jadi di dinya teh utusan cintus. Heeh. Jelemana aya eueuh ngilu teu? Sa si entus keur ditu sok we cenah ku di dinya heula geus ku. Oh kawani atuh jelema teh nita-nita batur lain bisi ayana naon jeung budak di dieu. Kalau ada moal mungkin budak di dia salah lah gitu. Da pokona bongana hayang nyupiran mobil di dia bos kumaha mun parae kabeh. Urang riweuh bos. Oh jadi gitu ngan ukuran nyupiran mobil masalahna. Jeung titah neangan jelema ieu bukan masalah jeung si entus. Oh jadi sakuduna mah ulah digegedekeun kitu pira hayang nyupiran mobil bikeun we dan kayak meureun kecelakaan mah aya nu tanggung jawab. Sintusna deui teh ngilu ka dieu jelema teh. Aduh, Wow, di Paris. lamun ka dieu mah nya jeung si entusna Mun ka dieu mah ku aing sakalian dipariuskeun duanana. Aduh, aing di Nu salah mah si kentus coba mun jelemana ka dieu tong nita-nita batur. aing diulinkeun ku si kentus. Sok pikiran ku dirinya aing teh ngapelaan naon ieu tah kan keur mapageun budak ngapelaan nganter heula di dinya budak ngaji. Jadi lieur aing mah bos saya cailakeun bae lah. Tah gitu leres dunungan gitu. Nu kieu urang resep dulu. Lain leres-leres ya cing baralik deui hari ruk teh sia teh ulah kena-kena aya nu ngabela. Cing aleut cenah ki ruk teh sia teh rek ari tu wae. Tuh si mobil hijau atuh dah dia bilang jadi percaya. Coba lamun aya masalah teh tong kari ributan deuk amankeun lah badami kumaha alusna lain. Ya silih ontrok aing ngabelaan keur nganteur nang jajat budak ge ngaleos heula ka dieu nganteur ieu nu neangan di dinya. Oh dah dunungan kumaha atuh si itu atuh wani-wani ngontrol. Ngasueuna mah kieu ngarapugu mah. Kan di dinya ge teh apal nu sajelasna mah meureun kumaha da ditahan. Si kentusna gusur ku aing perlu diparieskeun jelema tukang adukeun nu kitu teh. Keras bos eta pisan nya. Eta bos abi. Itu mah kadi itu mah. Rariung kana huluna ge aing nguruskeun nu karare patut lieur. Itu mah rada pro ka ditu ka mentus itu mah. Kaman boy. Kenal Biasa we ieu mah tinggal itu. Urang main games ya. Nah, euy. Dedeuyeun ai. Oh, anjing. Oh, ae cai ge. Antar yuk. Kemana ieu? Si Obleng. Ka tuh urang cek bebeja ka mana euy? Ini mana gitu. Oh. Mana meureun ditu sih. Bae. Ma, ade lah, Ma. Pindah ka dieu. Pindah di pos. Anyar ha sar seminggu. Ma, ayo. Enak, boy. Tenang we anjing dititah aku mau bosen. Naon? Eta nu tilatnya manehna masalah ribut di masih mentus. Oh, jadi masalah gede panjang. Panjang aing lieur. Aing sebenarnya mah kali teu babaturan ka dieu heuh. Lieur. Iya aing teh kudu dibejakeun ieu mah euy. Ayo. Oh gitu dah bosok sih itu teh gitu wae urang teh. Ulah ka jero anjing tasani. Jero mau. Oh wah, mah lain jelema galon. Galon lain jelema. Mana galon bisa ngomong. Eta bieu galon. Punten. Ya, mangga sok kalebet we. Ieu sadeuy wae di atuh mah bos. Boy, mana ka dieu di urang Bos ya nah, boy. Cuma mau baturan nih ka dieu nyokra ribu urang teh. Ribu. kursi wae jadi pakai bertuker. Mana rek naon boy ka dieu boy? Wah, kernaon aya di dieu mah. Aya ieu ka si Obleng ya perlu.
Mun bisa malah keluar lah ieu keur aya masalah ieu budak teh ieu. Sarua urang ge masalah di Masalah naon deui wae Can tapi. beres, can beres. Can beres poe mana keluar we. Ya mun bisa gitu, mun bisa. Ka wa masalah naon teh si Obleng? Kira aku kudu dibejakeun ka maneh atuh pada masalah urang. Mana we ngeur aya masalah naon ka dieu teh? Itu mang abi mau ngilu hungkul. Aing mah jaya naon nih bisa ribut deui wae. Oh sia aing jadi kebawa seteh. Dibawa barodog seteh. Jadi kieu wa kedatangan urang ka dieu teh. Urang teh amanat ti Mang Hendi Mang Entus. Aya naon deui si kentus teh? Emang masalah naon deui? Ya ge sarua ieu masalahna aya di kentus ye. Jadi kieu wa masalah namanya. Si Obleng jeung si Abeng teh asup ka ieu Mang Entus. Mang Entus teh keur ngomekeun calana nu rek dijualna. Heeh. Si ieu teh asup jeung si Abeng teh kaden parasea di jero teh kaden rek galelut. Iya, Mang Entus teh. Cek Mang Entus teh ngomong ka abi teh, "Oh kasopanan cenah teu boga tata krama pas sia di imah batur. Urang teh cenah boga imah." Gitu sebetulnya mah masalahna mah. Naon maneh aboy? Sok pikna wae henteu bos aslinya bohong si eta mah. Si Aboy Oh, mah geus gandeng maneh sok ngalirkeun duana kabeh ngalirkeun. Amun abi pas ya abi ieu akur. Oh, harapan aing akur bisa wae sia teh tukangeun kehet parasiade wae. Ayeuna bisa wae sia teh harapan aing ngalakur. Di luar mah kan beda deui. Gitu mah geus lah urang boy geus kumaneh urus. urang mamandin di dia naon? Heuh sarua eta masalah kita ku si kentus. Oh, sarua teh tahan Mang Entus. Geus kudu dinya. Urang lieur ah. Abi datang ka dieu teh amanat ti Mang Entus bahwa pokona mah Bleng manehnya. Pokona mah Bleng maneh kudu minta hampura. Kudu minta hampura ka Mang Entus urang mah dieu amanat sakitu ti urang. Wah, heuh wah. Kela mana main amanat wae, ai mana urang mah teu boga masalah. Urang mah boga masalah. Jadi si Cek Obleng. Arisia kalanya cek aing ge dihareupeun aing. Geus jeung aing gelutna deuh jeung aing. Aing, Sok karek gelut mah jeung aing. Itu Geus sia yuk. itu bos. Milu jeung aing. Tuturkeun aing hayu sia. Itu Milu. itu Kira di naon sia.